Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang. Ayeuna kantun bagian anu ka tilunanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah di Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah alhamdulillah. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewuh laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseureus-seureuna. Lainna naon mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 3. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah zala tumpak tungdung tes. Oh, pulang aja nih. Setiap ada yang lagi pasti ada kejadian seperti ini ya. Dan bagaimana kumaha itu keadaan di sana? Apakah mereka tahu ada penyusup di sini ya? Jenderal Gabir Panhol dan Tumanya. Ya, dan di sana banyak yang mati tua. Keadaan pehengnya tertusuk daun nangka. Begitu keadaannya Tuan. Apa yang kamu maksud dengan bicara seperti itu pada Tuan? Masa eta ada daun nangka bisa dipakai untuk menusuk leher? Itu sungguh tidak masuk akal. Ya, kalau Tuan memang tidak percaya, ayo ikut saya dan lihat keadaannya di sana Tuan. Company Walanda bungun disebut kengaboh harita langsung ngajakan Jenderal Gabir Panholden nempo kana kayaan wates barak tentara anu keur gempa. Jenderal Gabir Panholden beuki beureum beungeutna lantaran kaget jeung ambek waktu datang jeung nempo kana kayaan anu mehese dipercayana. Sabab prajurit-prajurit tentara Walanda anu ditugaskeun ngajaga wates di antarana bener-bener geus ngampar eueuh nyawaan beheungna katiru ku daun nangka. Jenderal Gabriel Panholden gogodeg sarta ngagerentes ngomong sorangan dina jero hate. Ilmu en kekuatan orang Sunda ternyata aneh-aneh dan hebat. Hai,
mesti waspada dan menambah kekuatan sebelum Gubernur Jenderal tahu keadaan di sini yang sebenarnya. Sanggeus gitu, Jenderal Gabriel Van Holden gancang marentah deui ka prajurit sejenna pikeun mariksa kaayaan sabudereun eta patempatan oge khususna ngepung wangunan rumah sakit anu dipake lahiran ku Nyi Ebah. Oh, mana dia? Mana Sersan Joko? Jenderal Gabriel Van Holden. Alhamdulillah. Jadi ingat ka Sersan Joko? Gus, dia sedang tidur tuan, ada di kantor. Jawab prajurit tentara Walanda. Weh, dia sedang tidur, keparat dan kulang ajal dia. Jenderal Gabriel Van Holden jadi beki nafsu. Laju marentah prajuritna ngekeuingkeun Sersan Joko anu ngadon terus sare di kantor satu tas migawe tugas. Sarta Jenderal Gabriel Van Holden terus mimpin pasukan pikeun ngepung sabudereun rumah sakit anu dipake ngacurug ku Nyi Ebah. Nyi Ebah nya harita teges dibere kekuatan ku Ambu Sulasmi mangrupa kekuatan injeman. Ayeuna mah ku Ambu geus dibere kekuatan injeman. Jadi hayu Nyai tong leutik hati. Nyai bakal kuat leumpang jauh geura hayu. Ambu Sulasmi ngayakinkeun. Muhun mangga Ambu. Abdi ngiringan bae kumasaina. Temalnya Ebah pondok. Gancangna carita. Nyi Ebah terus ngemitian leumpang. Bari disangkeh ku Ambu Sulasmi anu harita bari memangku orok jabang bayi masih beureum. Ambu Sulasmi ngahaja milih jalan urutna tadi waktu asup. Ngan hanjaka barang lol dua nanang lol kaluar. Tetela geus nyampak ngajajar prajurit tentara Walanda bule marake topi jarangku keur pada sayaga diri pikeun nembak penyusup ku pedil jeung sten. Gebeg Ambu Sulasmi ngagebeg harita sabab teu nyangka maranehna duaan bakal dikepung. Cilaka Ambu, urang geus dikepul wakul buaya mangap Ambu. Tenang Nyai, tenang. Cekelan leungeun Ambu ulah nepi ka leso, sok cekelan. Muhun mangga Ambu. Nyi Ebah memang teu bisa kukumaha. Diwalti bisa nurut karena caritaan Ambu Sulasmi. Sedangkan Ambu Sulasmi tetap tagen di tempatnya dengan lakukan gerakan naon-naon. Malah waktu dititah ngangkat leungeun kaluhur oge ku serdadu Walanda, Ambu Sulasmi tetap cicing bangun geus pasrah sumerah diri mangsaragana bakal dihujanan ku timah panas. Well, kamu olah cepat angkat tanganmu sekarang. Sersan Joko anu keur kasarean di kantor jadi ngaranjung kaget. Waktu sarena aya anu ngahudangkeun bari di bejaan aya panyusup. Sersan Joko gancang hudang bari mawa bedilna. Dituturkeun ku sabaraha urang prajurit tentara pribumi bila ngepung di sabunan rumah sakit. Jenderal Gabriel Van Holden mepeuskeun ka keuheulna. Pipi Sersan Joko langsung ditampil. Sersan Joko teu ngalawan sabab rumasa manehna memang nu salah bet hare-hare kana tugas. Tapi saterusna Jenderal Gabriel Van Holden atau Sersan Joko gancang muruka pakarangan tukang rumah sakit sabab serdadu Walanda boleh ngabejaan panyusup teh geus beunang dikepung moal bisa deui lolos. Ambu Sulasmi jeung Nyi Ebah memang geus moal bisa lolos dina eta kepungan ceuk syariat. Nasibna aya dina tungtung bedil para prajurit. Tuan Peter anu memang sareda ieu dendam keneh ka Nyi Ebah lantaran fungsi di bajur beungeutna ku cai panas. Harita nangtung pangdeuketna bari bedilna siap dibekaskeun. Ebah, arek ka mana eta maneh? Ingat, salaki maneh
gede ambek jeung galak dulu. Jadi maneh tong coba-coba parontak atau kabur. Maneh oge nini peot mentong ngajago di ieu tempat dulu. Sabab maraneh tetep bakal modar eta. Sersan Joko sanepina ka pakarangan tukang teh langsung bijil amarana. Bahasana kasar mangsa cumarita kalayan ngandung ancaman. Sedangkan Ambu Sulasmi ngadon seuri leutik waktu diancam kitu ku Sersan Joko. Seetik oge hatena puguh teu ngarasa sentar jeung seber mangsa ningali bedil jeung seten ditodongkeun. Ah, ulama lain jago, da lain hayam tapi jelema. Andika teu kudu ngancam-ngancam kitu Sersan Joko. Ambu Sulasmi malah ngadon nembalan kitu. Setan. Sama nih bisa benerna. Naon maksudna make jeung mawa eta si Eba katut orokna ti patempatan. Lepaskeun si setan, lepaskeun. Tenang. Tenang Andika Joko. Tu kudu gede sorak hareupeun kula da teu torek kula maya. Sedangkeun ngaran kula muka telah mah Ambu Sulasmi. Anu miharep Andika oge sadar. Ulah ngabelan bae bangsa deui. Tibatan ngabela kalemah cai. Sedangkeun Nyi Ebah jeung Nyi Orok memang geus tanggung jawab kula. Jadi bebas arek dibawa ka mana-mana oge deuleu. Sersan Joko geus arek nyarita deui bari huntuna kekerot nan amarah. Ngan kaburu disigeung leungeunna ku Jenderal Gabriel Panholden. En cukup. Ini orang mesti cepat dibunuh en dipaehan manawi. Tapi anak-anak jangan dibiarkan hidup begitu saja. Jangan terus diajak bicara wae. Tapi Tuan, Orok sama si Eba mesti selamat dulu Tuan. Sebab Tuan Williamson belum tahu istrinya melahirkan. Begitu Tuan. Tuan Peter hayangan cumarita jika nama kok harita milu nemro. Nai. Aiki lebih setuju jika 3 orang ini segera dibunuh. Tidak perlu tahu suaminya si Eba pulang we. Good. Saya bagus menawi kitu eta pemandangan. Ayo tembak. Jangan bertele-tele manawi tembak. Jenderal Gabriel Panholden bari terus tutunjuk merekomando ka sakabeh prajurit. Serdadu Walanda atut tentara pribumi anu pilu ka bangsa deug. Memang geus teu sabareun kita tadi keneh oge hayang geraker nembak. Mata karita geus teu micen deui waktu. Ambu Sulasmi jeung Nyi Ebah katut orokna terus dihujanan ku timah panas. Ting awakna langsung meh hancur. Sabab dikadeukeutan nembakna bari kulobaan. Sten jeung bedil mata ketir kadengena ku rahayat di lemburan anu deukeut. Rombongan Kopral Jomsen arak pating terojol harita teh beralih ka markas bareng jeung eureuna sorat tembak sarta bubarna tiap prajurit. Oge anu lainna dibere tugas pikeun gancang micen layon tilu jalma. Williamson penasaran harita gancang tumanya. Well, ada apa ini? Sepertinya sudah terjadi keributan di sini, Williamson tumanya ka Sersan Joko anu keur leumpang ngakedik bareng jeung Jenderal Gabriel Panholden. Sedangkan prajurit sejenang geus pada aya dina tugasna masing-masing. Angkutan barang hasil rampasan ka jero gudang. Sersan Joko kadenge nu gancang ngajawab. Barusan teh ada penyusup William dan habis kita olang bunuh. Bukan begitu Jenderal? Sersan Joko bari terus ngareret ka Jenderal Gabriel Panholden. Anu direre gancang awal. Ya. Kita olang memang sudah membunuh seorang penyusup dan dia sudah membunuh beberapa prajurit kita olang. Begitu William.
Kolon Jenderal Gabir Van Holden pelayan tangga. Wen, kenapa bisa ada penyusup kembali? Dan lalu istri Ike kemana bisa tidak ada di rumah? Williamson jika nugas terus rasa. Jenderal Gabir Van Holden jangan jawab deui kalayan leuwih tandas. Ya, istrimu terpaksa tuan kita bunuh juga. Kalau dia sudah kerjasama untuk menjadi pemberontak dan sangat berbahaya bila didiamkan begitu saja, Wen. Pardon, saya benar-benar tidak percaya istri Ike dibunuh dan bayinya pun pasti dibunuh. Williamson dan nyawon pamajikan ngaju yang karena orok nate masih keneh dina kandungan pamajikan. Kagambar kumaha sikap Williamson anu memang kurang panuju anak katangtuan anu lumaku hari. Sersan Joko jeung Jenderal Gabir Van Holden jika pada keur nyumputkeun hiji rusina. Williamson penasaran yang ningali kana kayaan layon pamajikana ngan lain karunya ku pamajikan tapi lebar ku orok anu keur dikandung. Sersan Joko jeung Jenderal Gabir Van Holden ukur silih teuteuk lantaran bingung kudu kumaha ngajelaskeunana eta kajadian. Williamson geus apal unggal aya panyusup teh mun di dinya aya pamajikan tentara ngaju. Williamson gancang leumpang megat anu ngagotong layon pamajikana jeung layon panyusup tea dibawa ka sisi jurang. Sedengkeun anu ngagotong layon puguh keur ngarasakeun kaaneh lantaran asa hampang layon anu digotong dibungkus ku kain katun anu kandel teu ngalangka. Williamson keukeuh hayang nempo layon pamajikana tapi anu ngagotong nyaram teu meunang dibuka sakumaha ceuk parentah di Jenderal Gabir Van Holden. Atuh ninggang ka Williamson anu memang gede ambek jeung teu sabaran. Harita langsung nonjok cukang irung anu ngagotong layon nepi ka bijil kecap. Iu, betot. Ai nih sakit hidung ai punya goblok. Jika anu ngagotong layon bari nungkuk cukang irung ngaku dua leungeun. Sersan Joko katut Jenderal Gabir Van Holden silih teuteuk deui jiga anu ngarasasa. Bungkusan layon gancang dibuka ku Williamson. Nalika dibuka kebek kabeh nu aya dinya jadi pating garep asup Williamson sorangan. Sabab anu dibungkus teh tetela geuning lain layon manusia tapi bergebog jauh. Kabeh harita anu teu kaget sabab da tadi mah atuh sidik jelas layon Ambu Sulasmi jeung Nyi Ebah katut orokna nu ngahaja ditumpukeun sina ngahiji dina eta bungkus. Ari ayeuna nah bet jadi kebog cau garing tilu guluntungan. Williamson ngahulang karo pan kitu deui anu sejena anu fungsi milu nempel. Kedik Williamson ngakedik muru ka rumah sakit. Jenderal Gabir Van Holden kadenge ngager. Williamson. Tapi Williamson tonggoy we ngakedik harita teu malirek kanu ngagerowan ka maneh. Asup ka jero rumah sakit, Williamson katingali di antarana aya tapak urut ngajur. Williamson setengah ngancang, gancang minta keterangan ti dokter persalinan. Sedangkan dokter persalinan sarieun memang ku Williamson. Kukituna gancang mere jawaban yen pamajikanana memang bener tas beres ngalahirkeun. Oge ditanya aya penyusup kadinya tawan kabeh ngajawabnya aya serta nyebutkeun anu nyusup ka rumah sakit hiji Nini Sakti. Nepi ka dokterna oge kabeh ditotok tur karek satengah jam maranehna pulih. Williamson terus ngahulang sorangan bari rumahuh dina bangku panjang nu aya di rumah sakit.
Jenderal Gabir Panholden ukur bisa ngabeber. Jenderal Gabir Panholden kadenge harita buka carita. Oh, kamu olah tidak usah bersedih Manawi untuk bisa mendapatkan informasi mengenai keadaan istrimu dan anakmu yang hilang diambil di sini nenek tua bangka itu. Nanti kita cari solusinya, oke? Okay? Jenderal Gabir Panholden kalian dari orang itu berarti sangat sakti Tuhan. Soalnya mengapa kita bisa tertipu semuanya? Ya, benar dan betul sekali Manawi. Abu Sulasmi memang punya kemampuan ilmu sihir Manawi. Sampai kita semua tertipu mentah-mentah oleh si dia. Sersan Joko, kadangnya milu nyambungan ku carita. Tenang tuan-tuan. Sekarang ayeuna saya punya ide atau bolongan yang sangat bagus sekali Tuhan untuk mengenai masalah ini. Sersan Joko. Maksud bolongan apa kamu punya? Aik merasa ingin tahu apa itu bolongan. Bolongan teh alias pendapat Tuan William. Pendapat saya teh begini. Di Solo saya punya kerabat namanya Mas Jangkung. Itu orang punya kesaktian yang luar biasa. Namun kebetulan si Mas Jangkung sudah lama tinggal di Tatar Pasundan daerah Pakidulan, memberak di kampung halaman istrinya. Begitu Tuan. Williamson atau Jenderal Gabir Panholden katingali paromanana jadi marah, malah duanana jadi mihar. Sagancang-gancangna Sersan Joko ngebuktikan caritanana katut bolonganana nuhan. Tenang Jenderal, begituan William, soal itu mah gampang. Saya memang sudah punya rancang anu kecidaden. Hari besok saya akan berangkat ke Wongkon Pakidulan. Bikin eta minta bantuan sama Mas Jangkung. Tapi jangan lupa harus ada syaratnya Tuan. Apa itu syarat? Syarat apa itu maksud Sersan Joko? Iya, Aik juga jadi penasaran Manawi. Oyong terang dan tahu Manawi. Apa itu syaratnya? Apabila kita harus meminta bantuan sama itu orang punya nama Mas Jangkung Manawi. Oh, begini syaratnya teh Tuan. Untuk meminta bantuan sama itu Mas Jangkung, ya harus ada ininya nih. Harus ada biaya dulu dong Tuan. Siapkan dulu uang kurang lebih dari 200 ringgit. Tapi ya nanti kasihnya Tuan. Sesudah dia benar-benar hasil melaksanakan tugasnya. Begitu kira-kira Tuan. Oh, ya. Aik mengerti sekarang. Bagaimana kamu orang William? Apakah mengerti dan setuju? Ya Jenderal, Aik sudah mengerti sekarang. Dan tetapi yang akan bertanggung jawab mengenai biaya siapa ini Tuan? Oh, cukup Manawi. Kamu mane kudu haliwang Manawi. Mari sekarang Tuan yang akan bertanggung jawab untuk semua biayanya Manawi. Oh ya, siap Tuan. Yang penting kamu orang Joko. Tuan harap kamu harus serius dan jangan pernah berbohong dengan kita berdua Manawi. Tuan harap Mas Jangkung itu bisa cepat datang kemari dan berkata siap untuk membantu kita orang Manawi. Atau tenang Tuan, tenang. Ngapain juga saya mesti berbohong? Tak ada gunanya dong Tuan. Isuk atau pageto saya akan segera berangkat Tuan untuk menemui itu Mas Jangkung. Tapi saya juga saat berangkat harus menyamar Tuan dalam pakaian rakyat biasa biar tidak ada problem di perjalanan. Begitu kira-kira Tuan. Dan tapinya lagi saya perlu ongkos untuk biaya dan bekal di jalannya Tuan.
Ya. Aik mengerti. Jangan takut kamu Olang Joko. Biayain ongkos tuan yang akan kasih. Tapi ingat, si Eba sama bayinya mesti selamat. Jangan sampai mati di sana. Dan cepat kamu cari tahu di mana itu Abu Lasmi belada dan mencedongah. Oke, siap tuan. Pokoknya mah urusan kita tinggal beres we tuan. Itu kayak di markas Walanda dina waktu kita. Sersan Joko yakin Mas Jangkung bakal bisa ngebantu karena kasusah kaum company anu geus sabaraha kali menang teror ti jalma-jalma sakti turun nekat kalian boga kawan. Cag tunda anu kacarita. Ayeuna urang malikan deui mangsa waktu katukang. Nalika Abu Sulasmi data nyelametkeun Nyi Ebah anu anyar ngajuruk katut poro terus dikepung wakul buaya mangap ku ratusan bala tentara. Harita Abu Sulasmi geus nembongkeun deui wawasena ka Nyi Ebah. Nyi Ebah ukur bisa kerung halisna meh tepung. Nalika dititah lempang nuturkeun bari leungeunna teu meunang lesot kudu tetep pageuh nyekelan leungeun Abu Sulasmi pikeun lempang nerobos ratusan tentara Walanda anu keur ngepung bari narodongkeun bedia. Hayu guru tuturkeun ambu Nyai tong salempang maranehna moal bisa ningali kana kayat urang anu geus digantian ku gebog cau. Hayu Ambu Sulasmi. Oh gitunya ambu. Nyi Ebah nembalan bari ngeuteup antep ka Ambu Sulasmi serta nyelang ngareret katupan. Tur tetelah geus nyampak kaya gebog cau ngagoler tilu guluntung teuing ti mana datang. Keur dicarekan ku Sersan Joko eta gebog cau. Guru Nyai, ieu kayaan moal bisa lila. Maranehna engke bakal sadar deui kana kayaan dina waktu sapapat jam. Mangka ti kitu urang kudu bisa gancang indit jauh ninggalkeun ieu patempatan. Gancang. Ti Ambu Sulasmi. Nuhun, mangga ambu, hayu ibu. Nyi Ebah akhirnya mempercaya karena caritan Ambu Sulasmi. Terus nurut manut. Sarta saterusna Ambu Sulasmi jeung Nyi Ebah tembok lempang norobos. Ngaliwatan barisan tentara Walanda anu tetela teu ningali ka maranehna duaan. Terus we tentara Walanda museur ka hareup ka palebah gebog cau. Awas, leungeun ulah nepi ka leupas tina leungeun ambu. Mun seug leupas, Nyai nu bakal cilaka. Nuhun, mangga ambu. Nyi Ebah bibirna ngageleter bari dagditu. Gancangna carita, Ambu Sulasmi jeung Nyi Ebah geus jauh lempang ninggalkeun perbatasan markas Walanda. Serta nyorang jalan pagunungan, teu kungsi ngaliwat ka Pilemuna. Jeung bisa karasa ku Nyi Ebah. Satu tas dibere kakuatan injeman ku Ambu Sulasmi. Awakna bener-bener jag-jag sarta kuat lempang jauh jeung asa tereh deui lempang teh. Nyawa-nyawa geus araya di piluweungan anu jauh ka ditu ka dieu. Geus aman aya namanya. Lepaskeun leungeun ambu, lepaskeun. Tapi ambu moal aya nu nyusul ieu teh kitu. Moal si yakin ka ambu. Urang geus lumampah jauh. Maranehna geus moal bari saeur nyusul. Dupi urang ayeuna nuju aya di mana ambu? Geuning ieu mah aya di leuweung. Ieu teh di wewengkon Gunung Sembung teh aya. Tempat ambu tapa. Ayeuna sakedeung deui urang bakal nepi ka tempat panyicingan tur aman. Sarta ieu orok urang urus jeung urang gedekeun kuduaan. Ieu budak ku ambu arek dijadikeun jalma anu bisa ngabakti jeung ngabela ka lemah cai. Oh, nuhun pisan ambu. Ambu tos nulungan abdi duaan. Muji syukur maka pangeran Nyai. Ulah ka ambu wungkul. Sabab ambu mati bang cukang lantaran. Nuhun ambu, nuhun pisan Gusti. Abdi masih peparing kasalamatan.
barang jeung nyerelekna waktu anu terus lumangku Ambu Sulasmi jeung Nyi Ebah akhirna nepi ka puncak Gunung Sem. Nyi Ebah jadi ngarti jeung yakin kana kayaan Ambu Sulasmi anu memang lain jalma jorejo. Kabuktian atuh tentara Walanda bae oge bisa katipu kanejona jeung lempangna rasaan mah biasa teu ganceng tapi nyaho-nyaho geus jauh weh nepi ka Gunung Sempu dina waktu anu meh singkat tur teu kungsi reureuh-reureuh acan di jalan. Tapi dina kayaan keur kitu nah atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng see wadia bala ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur kepayunan para wargi sadaya. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.